Alhamdulillah kumakan eta manu bieu teh keur dikeceng ku aing keur ditaksir teh hayang boga turunan akang teh keur ditaksir teh teuing da selera aing mah kanu kitu akang mah kanu gendut akang mah eta haneut meureun resep ka gojali teh. Naon gojali teh? Ai gojali teh singkatan. Singkatan naon gojali? Golongan jelema lintuh. Gara teh meuri kasur meureun. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rabbi jang. Ulang. Bade jajab juragan Pandu euy. Oh akang teh. Bade milarian pusaka Jaya Kamulyan. Ayana teh di Talaga Arum. Doana we nya mudah-mudahan teh urang kali teh jadi pamimpin. Amin. Anu leres-leresnya ka nagarana nya ka masyarakatna. Amin. Amin. Luar biasa euy Kuningan. Kuningan ayeuna mah Kang prestasina luar Bapak biasa. Bupati luar biasa. Luar biasa Pang. Ai Paan mah lain anggota NATO. Lain naon? NATO. No action talk only. Jadi teu loba saur tanpa bukur, teu loba carita tanpa nyata. Tapi bukti anjeunna mah. Kenyataan. Nya sedikit bicara, banyak kerja. Banyak bekerja, betul. Gitu oge dah hasil gawe bareng jeung masyarakatna sahak jeung sakawajiban jeung masyarakat manunggal ngamumule daerah teh bener ngamumule daerah jeung sajabana nya eta jalema jalema berjiwa bela sabab kabupaten anu parantos ditetepkeun ku nasional salaku kabupaten konservasi kabupaten peduli lingkungan anu kengeng penghargaan ti pemerintah sina soal lingkungan nya Bapak Bupati Bapak Ang Hamid Sugana kantenan nuhun kang juara penghargaan teh euy ka Pataru disebutnya oge ka Pataru Kuningan hebatnya euy muji abdi ka Kuningan tangtosna oge eta teh di luhurna Bapak Gubernur geuning disalurkeunana ku Bapak Bupati mah geuningan nya Bapak Gubernur, Bapak Bupati atau cenah salaku fasilitator tingkat kabupaten, fasilitator tingkat provinsi, Bapak Gubernur, Bapak. Nya. Geura deka hayang interaktif Aduh, jeung saha kan? Bareng Bapak Gubernur. Oh, saha kula. Pangna sabak lemur teh naon visi misina ieu teh? Oh kitu. Taroskeun langsung. Maksud tujuan anak teh. Nya, bener. Da pugu urang teh kudu apa rakyatna gubernur kudu wawuh jeung rakyatna kudu deket alah benar misi aku akan teruskeun ngarah ka artos ka kurang ya jadi hartina sholatullah salamullah teh dina prak-prakan nama dina gawe nama sopan santun ramah tamah DP handap asor tenggang rasa perasaan bener rasa jeung ta eta gedekeun ta eta sholatullah eta teh salamullah ala toha rasulullah bener pansalam disebutna ge salam gerape manfaat bener kahayang teh karariturin ieu mah karek nepi nyanyi boga rasa geus nepi dume menang duit tina nyanyi padahal duit mah dipake meuli hakaneun jadi waduk kitu kan itu nama bener moal naon rokok sia loba aing oge cicing lana jempe aing keur ngomong udah deh kumane kayaknya mantong dicarekan atuh dan usaha teh alah kan bae lain eta tukang rokok mun molotot ka aing ceuk tukang rokok ge sarua we cenah aing oge jeung sia keur usaha euy pecing payu euy jasa gubernur ieu euy eta teh murukan teh nepi urang tiasa silaturahim ayeuna gubernur Sabalemur bener
bisa wepan urang tiasa silaturahim urang cokot hikmah nawe urang mah nya sanajan ku jalan dagang jalan naon ayeuna tinggali nu jualan martabak nu sate baso ulu teu saeutik eta teh manyangkeun hirup benar keur maraban anak pamajikan anak keur nyakolakeun anakna nu dagang itu tuh cagu pek pikir ku sia dagang celana jero nya jadi ulah dina nyanyi wungkul ulah boga rasa geus nepi eta mah seremonial ceuk urang kaler mah ceuk urang kaler mana bahasana bahasa kaler it not the song but the singer behind the song apa arti itu lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh tapi jiwa penyanyi na tah nyo anu ayeuna loba nyanyi na genah sorakna kata-katana alus tapi penyanyi na narkoba cicing di diskotik Masya Allah woi jamaah oh jamaah alhamdulillah lain ku tetereuleunganana geuning jeung penek nih jeung jalma-jalma penek nya sarupa jeung aing gitu tah alah eta turuk tak tirik-tikna geungan da gitu tuh ciri sabumi cara sadesa teh kitu siling ajenan ciri hargaannya kan bener jadi nu sakur nu kadenge nu katampo teh kudu jadi ilmu tapi jangan nu mikir nya gitu jangan nu mikir ente mikir mah jadi lain nyanyina lain ngadalangna tah jiwa dalangna nu iman teh bener it's not the gun but the man behind the gun apa artinya behind jadi lain bedieuna wungkul nu kudu canggih teh tah nu nyakel bedieuna dah bener mental spiritualna da mun mentalan mah ka mana we bedieulkeun eta sagala rupa oge jelemana heula nu kudu alus teh nu kudu dibebek mentalna teh mah kitu nu matak ulah gurung gusuh teh ulah getah sarupateun eta nu kitu teh pagawean setan teh nu kitu teh gurung gusuh teh getah sarupateun teh ulah ditaruh tak urang teh ngabogaan hiji budaya ari budaya urang teh anu aya patula patalina jeung peradaban ari budaya di urang nete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta malapah gedang kaituna teu melengkung bekas nyalahan jadi moal cilaka ayo urang kitu mah nya eta bener kan ceuk agama mah teh antal mautu qoblal mautu kudu bisa maot saacana mati beh dieuna saacana nyieun hiji pagawean teh pikir bulak-balik nah eta pigawean teh picilakaeun pisalamateun eta bangarugikeun batur eta menguntungkeun sakira-kirana bakal nguntungkeun batur nguntungkeun urang nguntungkeun negara jeung bangsa pek pigawe silahkan kamu bekerja di pabrik nya bener 6.000 660 ayat 835 ayat leuwih eusina ayat tungtungna untuk orang-orang yang berpikir eta nu berhasil makang nu berpikir sok pikir ku sia isu krek mikir manuk naon teh ik-ikanya titu tadi soang kaak mudah teh soang keur bobogohan jeung Cina jikeuna ai sia pikiran teh kemana karep we Taina teh budaya urang teh loba diruksak euy. Loba diacak-acak akang. Investor usaha di negara urang nyeun pabrik bener mukakeun lapangan kerja ngan ekosistem diruksak. Ai rezeki dibawa ka itu ai lingkungan hancur. Lingkungan hancur limbah we loba. Tah seimbang.
nanamkeun modal di urang mah. Tuluy manehna teh piraana nyieun permen. Permen pira oge. Atuh mun urang mah kudu adaptasi jeung budaya nu di urang atuh dina bungkus-bungkus permen teh gambar si Cepot, si Dawala. Gatot Kaca. Ieu mah Superman, Doraemon. Da budaya deungeun teh mah heuh. Dina cangkang Super Blue. Dicekok barudak oge nyanyo PS we di imah teh. Di imah. Kadienakeun Power Ranger. Ya, kadienakeun HP nu dicocok teh gini. Kadiekeun HP Ku budak SD gini kan. teu naon eta oge. Ngan ulah culdog-dog tinggal Iga. tah eta. Artina seimbang. Seimbang bener kan. Ieu kendalana teh loba sabenerna lain budaya urang anu pareum. Tapi Mode khusus dina wayang. Lain wayang anu pareum padahal apresiasi nu nonton anu naek. anu ngaronya. Nu ngaronya. Dalang tinggalun. Tinggalin di sekolah formal tinggalin. Ai nu lalajo ngadengekeun berita nyo internet. Heeh. Facebook. Maca koran, Facebook, ari dalang teu nyahoeun. Nya heueuh tinggalun. Tinggalin main kaleci. Pet. Ai dalang nyonya odoran batur geus. Tadi dia dituntut ari dalang teh nyaeta kudu adaptasi jeung apresiasi, tiada hari tanpa inovasi. Bener. Cenah eta jenuh. Nah, jenuh oge teh ilmu. Yang nu mikir Naon jenuh itu nyaeta motivasi untuk berinovasi. inovasi berkarya. Heeh. Nya Ieu mah mikir mah. aya mah mun teu payu teh nyalahkeun ka Allahna. Naon teh. Oh, bener loba nyalahkeun ka Allahna teu teuingeun Allah kitu. Da urang ge sarua boga Abdi teh salat dikeureueuh tapi naha teh nyamung-nyamung wae sangsara balangsak wae kitu. Da bohongan teu fokus. Nya da mang pikiranana meureun. Bener kan? da eueuh tugas laksanakeun salat aya oge aqimus shalah nya eta adegeun. Adegeun, bener. Ngaran-ngaran ngadegeun salat batong boro hakikat deuleu syariatna batur geus ngadegeun tower 180 derajat tuh. 180 derajat diadeg-adegeun tower di tiap-tiap posisi. Sanggeusna diadegeun manehna usaha tina HP pan hubungan urang ka Jakarta oge teu jam-jaman. Halo, kucukup ku halo nepi. Indungna nelepon ti Kuningan, "Halo Nyai Cager, mak sehat. Kumaha usum naon di Jakarta? Usum demo." Usum banjir cenah. Bener. Usum sali omongkeun lembaga jeung lembaga silih gorengkeun mak yang lembaga atuh murukan kue. mak palai lembaga marukana meureun saderajat jeung martabak murukan roti bakar. tapi urang teh kudu geus nyaho nomor nu rek dituju. Nah nomorna aya nya bener Kang. cenah eta kuring manaha cenah ieu teh teu nyambung keneh HP teh boa teu dicas. Boa teuing karep ieuna. Boa meureun maneh teh tara ngaji. Tara silaturahim. Tara syukur. Boa pulsaan. Cenah eta teu nyambung keneh boa eueuh pulsaan. Tuh. Boa maneh teh tara zakat hirup teh. Tuh. Da sinyalan wae geuningan. Heeh. Atawa digadekeun HP-na. Nya. Da urang teh syariatna kitu hakikatna jiwa raga urang teh loba digadekeun kana urusan dunya. Jadi poho kana urusan akhirat. Da hirup ka konengan teuing mereka. Tah, pikir geus ya. Bener, karasa. Isuk rek salat. Adegeun salat. Dina salat da wungkul weh. Salat teh aya 3 huruf. Naon wae tuh teh? Nyaeta shod, lam, ta. Ari sodna naon? Sodna teh sidkul qauli.
hartina teh bener ucapan anak ngaran-ngaran nu bener ucapan anak ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya ceknya na lain cek lainna mun panjang teu wani neuteuk mun ponok teu wani nyambung mun condong teu wani motong pas ngomongna tukang salat tah ai lamna cek Kakang dieu lamna teh layinul qalbi naon hartina leuleus hatena ai ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan malapa gedang kaituna teu melengkung bekas nyalahan tuh geuning eta nu katilu ari takna naon takna teh tarkul ma'asi hartina geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun tupina dijauhan komo maksiatna bener kudu geus jauh tina eta mah tak kitu euy sae Kang kartos matak salat di keureueuh tapi teu nyambung-nyambung wae ka Allah ka gaib-gaib introspeksi diri kari mawas diri dina diri boa loba gamar tadina hate loba bayangan boa-boa aya gambar sato aya gambar jelema nya gambar monyet gambar naon-naon rupa numpuk tah boa loba gahayal dina otakna nu matak dinas ku kiai cenah di imah teu meunang aya gambar ucing aya gambar anjing aya gambar jelema eta teh ai suka padahal lain imah anu diheesan tah ieu dah jero hate nu kalingkung ku wawangunan nu katingker ku papageran katincak ku tatapakan nu matak di dinya aya weh kalimah turun kul hu Allahu ahad kul bejakeun ka Allah we hiji tujuan teh fokuskeun daya mah kaganggu ku jelema mode salat jelema geuning hayang kapake ku mitoha woh nih salat tohor oge genep rakaat aya teh aya gambar teh aya gambar jelema na hatena bobohan hayang katangar aya gambar mitoha hayang katangar ku mitoha atawa salat di keureueuh gambar sato numpuk dina hate naon kekedemes barang batur hayang dicokot rezeki batur dihakan tah nu korupsi nu kitu teh lain jelema teh naon Kang sato da kadedemes kadedemes paduli teuing kasinggung ge bae Kang tong boro kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing paduli teuing nah aing mah ngomong batur mah demo nah aing ngomong ulah boleh kita poka tapi demokratis Pancasilais naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang ulah tarik teuing bisa aya nu maehan jelema ayeuna tong ngarepotkeun teu dipaehan ku sia ge kitu aing bakal modar lain bisa aya nu ngaduruk jelema mah sensitif bisa aya nu ngaduruk akang nyeun deui we aing mah kai loba tapi akang mah teu geli jeung aing akang mah nah da aing mau aya nu mecat waduh dalin pagawe negeri ya Kang urang mah nya benar lain gitu. pagawe negeri urang mah tapi beunghar nu beunghar we kitu sia teh aya dalang nu teu boga gamelan wayang padalang na atuh anu Agustus wungkuna beuna aya Kang mah da ngabulah sanajan sakumaha Pak Asep payu deuleu nah sanaya hiji kajadian naon Pak Asep ditabeuh ku nu sakarat da bahaya dulu anu ngalamar ngawayang padalang itu pun bapak nuju sakarat palai dipanghiburkeun ku wayang golek tapi mun aya nu sakarat ngawinkeun sama Jonathan bener Kang nya bener Kang gitu ieu mah obrolan ti peuting obrolan we ulah tambah tunduk sore lah ngan kudu seuri heula lamun rek ngobrol kieu nyata dihibur heula naon sababna sabab nu seuri mah bersih hatena geus sok tingali sabeungeut nu baeud hatena keur kumaha sok keur susah keur bingung ditanya oge teh balik nih kieu
Teteh hatena keruwet teteh. Keur pakusut. Coba nu seuri mana bersih hatena. Tak keur bersih sup ayat. Gitu. Baka nyangsang teteh. Baka nyangsang teteh nepi ka imah serengeh mana teteh seueur sorangan. Ai keur bingung mah keur kusut. Da saya asup. Gitu dah. Jelema mah. Lumayan teteh seuri 1 menit teh lumayan nambahan umur 5 menit. Ada eta teh. Eta wanji. Iya, cenah aya anu balik ngawayang cenah ti bubut nepi ka paeh. Aya. Seseurian teuing teh meureun. Ai kana rem poho bener teh. Aduh, ampun euy. Da kitu nya hikmahna teh urang teh heuh. Bisa silaturahim. Kitu dah. Tapi dah heueuh bener euy. Naon Kang? Kudu ngahiji urang teh kudu babarengan. Leres. Saarah satujuan museur dina hiji tujuan eta keur kapentingan negara jeung bangsa. Ta eta kahayang teh kitu. Ulah nepi ka aing-aingan, Ulah paki-akian. ulah pagirang-girang tampian. Ulah paki-akian. Heeh. Tapi ayeuna mah didenge-denge teh karunya teh euy. Karunyana. Heeh, kaayaan di luhur geus sok antara lembaga geus silih baeudan, silih serang, silih gorengkeun. Silih cokelan kesalahan. Silih cokelan kasalahan. Narek iraha balalerna. Akhirna tukang newak ditewak, tukang ngahukum dihukum, tukang mariksa dipariksa. Nanaonan. Aduh kateuing. Cek urang kuning mah atuh geuning. Cek urang mah jelengka. Kagila-gila kan. Heeh. Jalan mati jika nu rek sama meneh. Kagila-gila keding. Urang mah jelengka. Urang mah jalengka. Eta di parapatan eta geuning dina di Kadipaten. Kadipaten di Borujo. Aing ngawayang geuning tos di Subang ka Kuningan. Kaliwat kadinya pan. Heeh. Ai sinen teh keur nunutan. Nunutan Tukang beca. Atuh geuning cenah geuning sinen namun digoreng patut. Da teh dangdan, Pak. Meureun keur ngadahdir meureun. Ngadahdir. Dari sate aya dangdan aya dina mobil bari sare atuh. Heeh. Ai jig teh ka Ciwaru. Kumaha Ciwaru? Beda deui adatna teh. Logat. Budayana. Logat. Geuning karek sumping kitu muhun. Manehna nu nanya, manehna nu ngamuhunkeun. Alah, ampun. Rupina teh acan tuang panginten muhun. Cek manehna teh. Aing teh sing ngajawab atuh kieu ngalamun aing. Alah, ampun. Yang sinen teh geuning masih kena geulis teko. Eta tina cai meureunnya euy. Beda kampung sok beda lagam. Logat teh. Beda logat. Da ka Kadupanak geus beda deui geuning. Di Kuningan langsung ka Cianjur Selatan. Ka Cianjur ka ditu Sinang Barang. Barang. Datang berang teuing ka itu teh baru. Gitu. Karek datang we kieu. Waduh. Najis deh ka euy. Najis aing. Eta dewek di Kadupanak aya kebon eurih. Kumaha? Belian ku aing teh. Aya 5 hektarna mah. Kebon eurih tadi itu. Pelakan rambutan. Araneheun panggeus bareureum teh. Baru euy. Kebon pasir rambutan kuat. Brum. Diheujeunkeun tah mah. Nepi ka kuat. Brum. Kawasan Mun urang mah mun bareureum kitu eta mun urang mah ieu mah kuat baru. Mending kawasan di Sengor aja. Logat rupa-rupa. Di Cianjur langsung ke Banten. Geus beda deui lagamna. Beda deui logatna teh. Kumaha teh? Dah, kitu daya gak karek datang eta. Alah, ampun. Panitia eta gerak paraban panayagan. Paraban memang aing teh meri. Lain burukanana urang teh soang beureunya. Burukana meureun panayagan teh soang. Alah, ampun aing. Gerak paraban. Anu matak aya we kecap ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana saling ajenan saling hormat teh didinya saling hormat da Allah nu ngajadikeunana atuh kitu nya
budaya teh beda-beda ciciren bangsa teh budaya teh beda koki beda masakan teh eta nya gitu kalau lain orang Banten lain orang Kabupaten halus tah ngomong teh model aya jelema anu pamadeganana di urang iman di urang Sunda kumakang pada engke di alam kubur bakal ditakon eta teh heueuh ku malaikat ceuk dewek ditanya cing teh ku bahasa naon akona bahasa Arab bahasa Arab keukeuh we di dinya pamadeganana teh ku dewek di korehan di heureuyan cing teh cing pangmilariakeun dina Quran aya nu nyaritakeun malaikat urang Arab lain bener ngalamun mana teh bingung aja kan atawa cing teh Allah aya Allah urang mana urang Arab lain mana teh bisa ngajawab nah teh cing teh nyanyahoanan mungkin ku bahasa Arab nu nya anu ditanya itu nah cenah ku bahasa Sunda lain da Allah mah lain urang Sunda nya benar kan tok sia pangihkeun da bahasa naon sok engke teuing poekeun nya bahasa baheula we meureun Kang aya beja ieu mah Kang ditanya teh abdi ti tetangga ti ustad di ditu teh manjer muka cenah geuning eta teh kumaha pi jawabeuna manro buka gitu belegug sia teh lain manor buka sia teh aya nu kadua geuningan jamika naon gitu mana biyuka nah sia teh aya nu katilu babi buka cenah gitu tah kitu teh jadi keukeuh we di dinya pamadeganan teh cicing mun urang mikir ngajengjen nya Kang model dewek ngalungkeun rokok ka luhur peng sabungkus tak lungkeun ragrag deui moal ya ragrag ka mana ragragna handap naon sabab ragrag nya meureun berat akang teh da rokok mah berat tuluy katerima ku leungeun berat berat tah kabeh ge kitu jawabanna teh berat ragrag da katenyo katenyo ragrag sabab naon sabab dialungkeun ajak akang kumaha sabab berat di dinya we tah eta jawaban teh teu make ilmu ajak akang kumaha cik coba nanyakeun ka nu sakola SMA naon sabab ragrag abdi mah teu sakola cik naon sabab ku ayana gravitasi bumi daya tarik bumi genyot tak eta jawaban make ilmu bener Kang gravitasi atuh bisa tetep we diragragkeun da berat kitu di dinya we ngajedog ku negara teh asa meunang bener karasa ku urang bodoh teh lin nya model ayeuna sok adi panon poe biji ti mana ti wetan panon poe teh biji ti wetan percaya maneh panon poe biji ti wetan percaya sapopoe kuring mencrong panan poe ti wetan bijilna teh bijilna tah pageuh we di dinya eta teh jawaban teu make ilmu coba lamun make ilmu kumaha mun make ilmu da panon poe mah cicing da bumi nu muih heuh tapi rarasaan abdi apan ti wetan Kang tah jadi kaciri sia teh karek nepi kana rarasaan encan nepi kana rasa nu sabenerna goblok dengekeun atuh ja kok ngajawab kok dicarekan tah kitu nu matak wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tah eta pake bahasa eta mah universal deuleu cara makena kumaha atuh da aing ngomong unggul mah hah aing ngomong unggul mah bisa atuh sedep tanyakeun ai urang Jerman batukna kumaha sarua jeung sia sarua geuning urang Cina lamun disunut panaseun ngagurubuk sarua sarua jeung sia sarua sanajan beda basana sarua beda kulitna beda sarua ini teh sarua koplok eusina mah kumaha lamun urang Jerman ngadahar uyah kumaha rasana asin Aisyah asin ngeut aya nu saruana da beda satu sesebutan cek urang mah uyah cek Jerman mah hondiko kawas heueuh sada nunya jika nunya we
pakai Hondiko nanti jauh-jauh. Tah gitu bisa apa ngobrolna di rumah sakit jiwa teh kitu tah. Nya. Nya. Mode dewek ieu we sisi jalan keur kedek teh. Eta mah motor ngebut. Wow. Hareupeun aing cek dewek teh. Babas ya. Dareuwas. Rarasaan teh ngaganggu ka aing. Tapi lamun make rasa nu sabenerna. Kumaha make rasa nu sabenerna? Geudeuh teuing meureun kasepang na ngebut oge meureun rusuh nini na maot. Atawa indungna di rumah Bener sakit. teh. Bener kan? Tah make rasa mah tah eta teh gedean, tah salatullah teh eta gedean. Oh, kaharti bener nama. Atawa indungna teh damel. Nya. Bener kan? Tah lamun geus kadinya mah kana hakikat eta deuleu aman sagala rupa ge. Tantra baloba dedengean banyak kan? Mode pejabat ye. Olah, ieu duit negara, duit rakyat. Deudeuh teuing rakyat. Hondiko. Ayeuna kudu dihakan ku aing teh sarua we jeung ngadahar duit rakyat. Tulus moal. Innalillahi wa inna ilaihi asyati Allah mulang. Kalau Back to basic kembali ke semula. Muncang lebuh kapuhu. Mun ceuk bahasa Yunani kuno mah ex nihilo nihil pit. Lamun ceuk bahasa Arab makana illa makani. nya cek Lamun ceuk situkul kembali ke lep. Tah gitu. Lamun cek bahasa Cina sang cia. Ah jauh lain eta. Cangciah mah deulun tahun-tahuluh diperes eta cangciah. Cing eta mah cang jauh. Cang jauh. Ada urang Nya. Oh bener. Gara sok lamun geus urin jeung rasa nu sabenerna. Ai rasa teh nyaeta departemenna teh Muhammad. Nur Muhammad. Tapi Kang kuring ngadeng ge pan innalillahi mah nganu kuraya nu maot. Heeh di dinya wungkul dipakena teh. Aya pasaran digotong oge di jalan jo innalillahi pada pasaran mah dek diomean da ruksak. Kocok ngadengere nu maot teh eta gini. Iya perep lamun nek dipake neungeul batur coba kembali kepada jalan Allah tong tulus kembali ke semula genti kuwelasan kunyaahan. Salamet moal. Salamet. Tuh da pigaweun teh. Oh, innalillahi teh berarti pigaweun. Pigaweun. Lain ukur aya nu maot. Heeh. Oh, bener. Sabab naon gitu sok? Sebab naon teh? Innalillahi ente innalillaha apaan? Innalillahi kumaha ya Kang? Ente innalillaha. Ente innalillahu. Oh, henteu. Beda deuleu alif lamna teh. Beda. Aloha, ilahi, Allahu beda. Beda aloha. Tanyakeun ka Ayub. Oh, Ustad teh. oh. Doktor engke sakedeung deui. Sakedeung deui dokter. Oh, Mode Allahu ma alif lamna teh alif lam lil milki alif lam ma'rifat tuduh kena kecap kagungan. Oh, kudu makan. Allahu nurun. Nurun. Warna. Aya nu ngahartikeun Allah teh cahaya, tah eta teu lengkep. Lengkap kurang keneh berarti. Allah teh cahaya cenah nu matak dikir geuning la ilaha illallah. La ilaha illallah. Buri nyai tah panggih jeung Allah. Aing oge ti dagor ngeburi nyai gitu. Sarua. Kamari ge tiba buat tina motor ngeburi nyai. Anggaran lain. Padahal Allahu nurun, Allah nu kagungan cahaya. Tak kitu? Atuh matak naon langsungkeun nya kan. Allah nu kagungan cahaya. Tak eta kitu. Ieu mawawanian ngomong teh Allah teh sanes istri, sanes pameget Eta teh heueuh Akang. eta kulalawora ngomongna. Da aya nu ngomong kitu dalang oge geuning aya anu teu istri teu pameget naon. Anu lain istri lain pameget mah malaikat. Makhlukna keneh. Jadi Allah mah nu kagungan makhluk, anu lain istri, lain pameget. Nah gitu. Oh langsung. Allah teh teu ibuan teu ramaan kitu. Heueuh naon atuh sok aya di Nu teu ibuan teu ramaan mah Nabi Adam. Oh. Jadi Allah mah nu kagungan makhluk, nu teu ibuan teu bapaan. Allah teh teu warna teu rupa kitu. Oh. Padahal nu teu warna teu rupa mah angin. Angin.
makhluk na kene heuh dat ai ka itu atau menyebut naon-naon atuh nyaho cukup we nu kagungan urang sadayana nu kagungan nu ngajadikeun bumi langit sawarga sabab kapager kudat laisa kamislihi saeun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge sakotret oge nu matak kembali back to basic kembali ka dunya urus sajajadianana di antarana ai itu leuweung nu saha nu Allah pan Allah mengajadikeun leuweung teh jeung tatangkalanana nah atuh diruksak ku sia lamun wani ngaruksak wani melakan deui goblok moal kang ayeuna mah sumpah ngalah belut disetrum beak atuh nog narek megar teh teu tulus engke kumaha nasib anak incu teh nyahoeun ngurak benar sok incu urang mah kan saeutik gedena teh budaya dileungitkeun leungit diportas saeutik pe moal nyahoeun anak urang mah ngurak bener tapi keur bae sakola tak kitu euy kudu waspada teh kitu muka syapah tobros apal siling muka syapah naon muka tobros paningali teh kana la ilaha illallah jadi gitu. lain panon lahir wungkul nya nu model belut nogan kumaha teh belut nogan ngarepe ngeunah meureun ngeureyan ku urang urekan gitu capluk lesotkeun deui belut nogan kitu-kitu deui capluk lesotkeun deui dicoog eta teh panyarek Allah padahal ulah di Allah aing teh keur ngenog ngalobakeun deui endog keur sia anjing cek belut teh kitu lamun belut bisa ngomong mah ieu mah haben dia leketek atuh teu megar nogna teh keun antep cenah loba mun urang lain lieur pisan da ajab atuh terus manuk dialaan di leuweung hileud loba orai dialaan beurit riab pan ajab ka urang beurit diala Cina ngabreng eta sia mah meuni geuleuh-geuleuh teh ka Cina teh tara nyamung si koplok mah ngomongna teh sakitu loba bati ti Cina teh sia tina dagang HP dibere sabaraha sia duit ku Haji Didin kita ngomong gitu alah ampun aing nya bener Kang gitu daek nyaring peuting mah ilmu pada ilmu jeung rezeki ari baga nyaring peuting ayeuna mah rajeun daek nyaring peuting aya pangabutuh kakara jadi ibadahna teh ditukurkeun jeung pangabutuh jadi jual meuli jeung Allah teh ngerape malah pangabutuhna teh ditarget deui target kumaha meuni husi kasnu heueuh we salat tahajud Allahu akbar abdi hayang ojek Allah abdi hayang motor menyem Allah pika dibubutkeun tara oge ai pamentana ditarget kumaha ya Allah pun anak hayang kebuli ojek muga-muga ya Allah kitu ditarget kumaha lamun Allah dek ngerebus da mah beunghar aja nama kumaha itu we kumaha nu mere rek kedele ketika tampi nya kan urang mah usaha nya Kang tong ditukeurkeun atuh cing ikhlas we cing ridho dina ibadah mah ai pengabdian keun da utekna ati oge uningaeun anjeunna mah benar heeh benar Kang model tadi naleponing tuk tak gitu untuk pingpong apakeun nomerna naon Allah subhanallah naon sucikeun hate eta dicontohan ku Rasul urang eta subhanallah subhanalladzi asra bi abdihi wah eta Kang tuh diangkatkeun bersih mana leuh nepi ka sidratul muntaha tuh nepi ka adulensinya ulalawora leres nya sumohon Kang tong dicukurkeun nah ibadah teh jeung pangabutuh kawajiban we eta mah bener Kang bener leres Kang kartos enak mah mulai tisuk soal dah nanaon ini karareueung
naon berwek euy hus sing paruringkak teuing Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di Cai Una Jaya di darat Jaya Una nu calik di sirah Cai sang ratu mut putih. Bumi mengabanyu mingkem bet balalager jurig di dieu ulah ganggu ulah jadi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. ulah jaya Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir. Naon teh euy? teuing babaraha mereka oh bener temat tuh singar teh gini kan Si kene nya aing teh ngomongkeun hukum. Aya aing keur ngadoa ngaberwek ngagebeg. Aturan rawuh mena nampiri bunuh laksa ketika bingahan aki. Dupi ieu teh pertapan naon aki. Upami di persanten mah ieu teh pertapan tutugan Gunung Parasu. Dupi anu jadi sesepuhna pertapan teh saha? Sanes agul ku payung butut kaula pisan. Salira laras dupi kakasih saha? Upami di persanten mah merah kaca. Merah kaca laras nuhun ditepangkeun ieu sareng menak cobi aya pikeun naon ieu teh cu sareng saha kakasih kaula laras upami di persanten mah ngaran kaula teh Gatot Kaca meuni sarua kacana yo Gatot Kaca leres di mana menak kaula teh ti Amarta aki uluh moal kitu nah da kaula maseun di dieu ngayakeun pasantren nyaeta ngiring ngarojong we ka pamarentahan nagara sabab nagara sareng bangsa na teh ngabutuhkeun sumber daya manusia nu berkualitas saseureun sabeunyereun bade ngabantoskeun nyaeta supaya jadi masyarakat anu madani masyarakat anu religius kultural jeung wawasan lingkunganana sae tingali para santri bebersih daek nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeulem ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun sili asah sili asih jeung sili asuh luyu jeung adat katimuran margi dina waktos ayeuna teh sakedik ageungna budaya urang teh sasatna ampir kalini ku budaya-budaya deungeun sedengkeun ari budaya teh anu aya patula patalina sareng peradaban martabat hiji bangsa bisa diukur tina budaya na mun budaya geus aut-autan bangsa na rusak leres malahan sepuh kapungkur mah menak pun dan ieu menak sae sepuh kapungkur mah aya cacandran ke cenah di mana-mana panon poe biji ti kulon ta eta tanda-tanda karuksakan nagara tapi pan ayeuna mah masih kene ti wetan tah di dieu urang salaku manusia anu diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan kedah diange upami ngange hak manusia didinya neme disebat mulia upami hak manusia teh diange eta kamuliaan manusia teh harkat darajatna bakal sahanapeun sato
nyaetaan disebut manusia mulia teh anu bisa ngagunakeun akal pikiranana budi pamih rasa jeung perasaanana anu dina pagaweanana teh ti dituna sidik tableg amanah patonah turta nafsuna anu dianggena nafsu mutmainah rodiyah mardiyah jeung kamilah neme disebut mulia tah di dieu urang ange ilmu anu sabener-benerna ngan ai bener teh aya sababaraha perkara hiji bener ceuk pangeran eta mutlak absolut dua bener ceuk filosofi katilu bener ceuk ilmiah kaopat bener ceuk hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas ceuk barudak ayeuna iya tah panon poe umum sadunya nyarita panon poe teh biji ti belah wetan leres iya padahal ceuk ilmiah mah henteu ilmiah nolak nah da panon poe mah cicing da bumi anu muih manya nu cicing biji leres atuh kumaha tak kengengna ku filosofi kumaha nah ari panon poe biji ti beulah kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh sabenerna geus nyenerkeun ka urang barat tak panon poe biji ti kulon teh kahargaan kumaha ceuk dolar kadaharan bangsa urang geus gengsi ngadahar kulub talus da eta nu didaharna hamburger hambur duit ger pasea ta budaya we kaseredkeun ku budaya deungeun da aya budaya-budaya deungeun anu dilalajoanana teu afdol lamun teu bari mabok anu temahna di urang teh kalini jati kasilih ku junti cul dog tinggal iga leres tah hiji tah tina budaya we adat katimuran teh teu aya sopan santun ramah tamah DP hanap asor tawado leres nyaki tah bilih ieu mah bilih dek newa kaki dumeh muka pasantren di dieu oh sanes saya aki saya sanes teu ngabogaan tekad aki mah dek ngaruksak nagara jeung bangsa ngan ieu mah ngadidik barudak ngaridik nonoman supaya ulah poho kana jati diri saya pisan aki oh jadi sanes bade sanes bilih aki masuk ruas baklum geus kolot teu aki mamuka pasantren di dieu teh teu kaentepan ku politik teu istuning murni cilik putih celakerang lain dek ngalah duit aki mah lain loba duit mah aki mah kitu oh saya dumeh loba murid loba anak buah dermasana dijual lain aki mah lain ieu mah dek ngamakeun ilmu we anu sajati di mana sabab kitu dawuhan pangeran oge sanajan saayat tepikeun ta eta bilih jadi dosa bonga nyaho di mana kieu salasna mah kaula dumungkap ka dieu teh sanesna mah nuju abur-aburan uluh nah aya panglima abruk-abrukan kieu moal di demo
atanapi korupsi sanes aki naon kaula teh salarosna mah ku paman gaduh paman tagungan paman kakasihna paman Arjuna ai paman Arjuna teh kapangaruhan ku guru Residrona ku guruna kaula teh bade ditikahkeun saurna teh ka urang Astina ka putri Raja Astina Dewi Lesminingpuri. Ai kaula teu hoyong da can aya maksad bojoan. Tak kitu aki. Manawi aki uninga pangnoropongkeun. Nah, pangnoropongkeun. Pangmelengkeun. Nah, leres eta urang Astina terek ngawinkeun kaula atawa aya kasang tukang ti eta. Sanes naon sanes bade ditikahkeun hidup teh bade diracun sabab urang Astina teh menang beja Gatot Kaca teh keur naik daun di mana aya naon-naon moal kuat jeung hareupan Gatot Kaca kitu tuh nya nuhun aki nuhun eta rasa kaula ge kitu teh sanes suudon da ieu teh sanes memang kitu paman nah atuh meuni teu diange paningali batin tah kitu lolobana dina waktu ayeuna teh jadi mikiranana ngan sabelah mikiranana soal dunya wungkul Dajjal teh nu kitu panonas hiji teh. Jadi paningalina teh ditinggalikeun kana urusan dunya wungkul cul kana urusan akhirat jadi teu balan. Matak no gencang hirupna. Tah lamun pemerintah atau pejabat geus kitu bakal ilang kepercayaan di mata masyarakat. Wibawa komara bakal leungitan. Numawi moal aya ajen dihormat pun di tukang ada di jebian di Malang nya tahu tah kitu kumaha atuh kaula ki ayeuna wangsu ka nagara diancam keneh ayeuna mah da aya sabenerna pijodohan hidup teh lalaki setiap lalaki pasti bakal boga pemajikan pijodohan anjeun mah ceuk panoropong aki aya tu belah kidul di dinya aya nagara ngaranna nagara Tirtadahana kakasihna teh Dewi Dahanawati Allah Dahanawati putri na Prabu Dahanadewa ayeuna teh keur disaemarakeun ku geulis-geulisna eta putri disaemarakeun saha nu bisa ngelehkeun jago saemara nu jadi jagona teh patih nagara Tirta Sakti ngaranna ta eta bakal ngajodo ka putri eta ayeuna teh can aya nu ngelehkeun geus subul geus aya sabulana saemara teh waduh kitu aki gara sok tingali heula we awewena lamun bogoh milu saemara kitu sarana teh gelut heula nya resep atuh gelut mah ki ada hidup mah ahli ada diulik tuh ahli buat dibat sanggup nah eta teh leres pijodohan ulah nah eta leres pijodohan gerak bisi teu percaya pijodohan hidup uji we ku hidup ayeuna ujina kumaha ulah make pakaian eta kahiji batur teh bakal segan bakal sieuneun empuk Gatot Kaca kaduana eta awewe teh joga pruk ke bogoheun teu kudu saemara ye
wayahna kudu jadi jelema hina heula bising ke hidup diparangkeun jadi pamimpin hidup teh bakal bisa neuleman kana kahayang rakyat kumaha ai jadi jelema hina jadi jelema goreng patut tangke bakal bisa ngarasakeun kumaha karasana ai jadi jelema anu leutik ngancing ingat itu jelema nu galelde teh sabenerna menang nu leutik. Oh gitu aki. Jadi kaula teh ulah kieu kudu nyamar. Nyumput buni di nu caang negrak bari teu katemong. Allah. Carana. Ya carana mah kudu salin rupa we ulah kitu. Salin. Kumaha carana? Nya upami bade mercantenkeun ka aki, ku aki bade disalinan ayeuna. Sanggup. Mangga kitu mah etang-etang nyumput teh kaula. Dibeberi ku Paman Arjuna abeh teu kapenak. Tah kitu. Ya, ya. Jadi ngaranna teh fardu kasamu sunat kalampa. Sunat kalampa. Ulah aya lengkah kapiceun hirup mah. Saliring-liring dumadi sarengkak saparipola teh kudu aya guna. Di malam. Ulah tamuh laku lamun tamuh laku teh mubadir ai mubadir dina kateranganana ge pan sabagian tina amal-amalan setan ai mubadir mah di malam sanggup mangga sok geura ani prek hareupeun aki